myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan damangnya. Dina dengetan ieu bade ngajelaskeun naha aya bahasa kasar. Kan bahasa Sunda teh aya 3 tingkatannya. Nyaeta bahasa lemes, bahasa loma, sareng bahasa kasar. Bahasa lemes digunakan kanggo menghormati anu kurang dipihormat atanapi kanggo saluhureun urang. Bahasa loma digunakan kanggo nu geus akrab. Ya Pak, wang dahar jeung urang. Ieu tong era-era cenah jeung urang mah. Sok we teh leungeun maneh kumbah teh eta contona bahasa loma. Aya di bahasa kasar. Bahasa kasar mah nyaeta kanggo penekanan emosi mun urang keur ambekan nya. Mangga geura uih bari molotot moal mantes tapi lamun sok sia geura balik mantesnya. Awas tah, kokod kumbah nilaledok. Tah cokor deui kumbah enakeun tapi lamun enang ngambek tah pandangan kumbah tah sampean kumbah kirang enakeun. Jadi eta teh kanggo penekanan emosinya intina nama. Jadi bahasa Sunda teh aya bahasa lemes, bahasa lemah tah eta we nu digunakeun nama. Kasar mah cukup tahu we lah heulanya. Ai terang mah kedahnya tapi wios tong digunakeunnya. Ayo uang ngagunakeun bahasa Sunda anu sae wios lepat oge aya nu diajar mah nya. Adatna ailna mina lepat mah. Sekian pemaparan ti Sim Kuring, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's